drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Yang tena, kada panas. Makasih ya. Panas. Di pejaan kade panas, kalau di uyup kumaha cenah ieu teh nya. Masa? Abang natanya lah, jangan dulu pergi. Nanya naon atuh, Inilah abang natanya sikit. Siapa ya perempuan yang tak pakai kerudung tuh, terus bulu mata dia lebat? Siapa tuh? Oh, si Ratna eta mah kunaon gitu? Bogo, sok ngomong teh ayeuna. Tak lah, abang cinta sangat sama Ade. Mana mungkin lah berpaling ke lain hati. Terus naon atau nanyakan si Ratna eta teh? Inilah, kemarin tuh pas abang balik ya dari Malaysia, dia ngagerowan, terus memperkenalkan diri. Terus? Tak lah terus-terusan. Tapi dia single ke? Abang lihat tak ada keluarga pun di rumah dia, sendiri seorang. Randa si eta mah kunaon kitu? Rek minta nomorna. Oh, macem tuh. Tak lah. Tapi naon? Tak lah, tak deh. Awas we mun aneh-aneh tinggalikeun geura. Sagatan si Bunda Halar kantor chopper. Takut pula ya na macam-macam. Nanti Ichibo di chopper macam mana? Jadi bubur ke? Bubur telur? Adek. Naon? Abang pergi mancing ya? Nyasok ngan kadewe ngomongna mancing tapi kete mengkol kayak masih Ratna. Mana ada lah. Seram pula ya ancaman adek. Ichi bos kak chopper nih. Pergilah. Alah, Bunda, kernaon? Ini bau tai kieu ya teh. Astagfirullah. Manya, ayo Neng, keur nambal kolor salaki kuat keus bolong kieu gede. Picen atuh Bunda geus bolong kitu mah. Naon ai taeun teh? Manya, entah atuh mah Neng, apaan si ayah tehnya mun make kolor ieu teh? Seksi ka tinggalin teh. Heueuh we da beh gulantungannya si rambutana. Ya Bunda chopper, nuhunnya. Manya, pantesan we nya ku Bunda teh ditangan eueuh. Di mah Neng geuning chopper Bunda teh. Anyar keneh mangkani. Oh, apa nama Neng teh? Ngan ieu Bunda, urang teh kudu waspada ayeuna mah. Waspada naon eta mah Neng? Manya, aya maling atau aya naon? Heueuh Bunda, aya maling. Manya. Maling di mana ieu teh mah Neng? Alasya, mangkani harta Bunda teh loba pisan. Meni kos nu heueuh aya teh. Lain maling duit ieu mah Bunda, leuwih parah maling salaki. Manya, saha teh mah Neng anu maling salaki? Eta si Ratna wawanianan pisan eta mah ngajak salaki mama Neng kenalan. Manya, nu bener atuh mama Neng ieu teh bawa mas si Ratna teh kun basa-basi hungkul. Mal mungkin basa-basi hungkul mah Bunda, sok Bunda pikirnya si Ratna teh tegabeuk salakinya randa arakna genep terus ngajak kenalan salaki batur. Naon eta sok maksudna lain arah teu. Matakna ieu mama Neng mah khawatir sieun si Aa teh nya direbut ku si Ratna. Iraha desok boga salaki jiga beurit. Manya, tapi oge nya kumaha ieu mun si ayah teh nya kapincut ku si Ratna. Bunda jadi kepikiran kieu. Tuh kan Bunda jadi kepikiran pan. Kumaha nya lamun urang teh usir si Ratna. Usir dia dari kampung ini. Usir gitu. Manya, entah atuh mama Neng tong diusir. Apaan si Ratna teh nya can lunas eta Bang Emokna. Lamun diusir saya udah bayar. Bunda, manya. Oge nya Bunda, kekarunya atuh Bunda kudu mere anu si Ratna nya ngarenteng. Kumaha atuhnya bingung mama Neng. Cina balik deui kitu ka Malaysia. Mending kitu we mama Neng. Nya. Heueuh nya Bunda mending kitu. Salaki Bunda kumaha atuh? Ari salaki Bunda mah nya. Da sok cicing we di imami toha, jarang balik jadi jiga nama. Moal panggil si Ratna oge. Oh heueuh atuh aya kitu mah. Masih kene ngabengkel salaki teh. Henteu mama Neng, apaan ena mah nya jadi pilot si ayah teh. Aduh, pilot naon eta teh meni asa ku gaya kitu Bunda? Pilot ieu mama Neng, Japati Airlines. Kan ieu osok naon ngaranna teh? Ngabungkeun Japati si ayah teh euna mah. Si Bunda kaos nu heueuh we hanas ku aing didengekeun, panya teh pilotnya an efek teh tukang ngabungkeun Japati. Nya naon we atuh mama Neng pagawean mah anu penting mah halal jeung duitna loba. Heueuh kumaha Bunda we lah, geus mama Neng rek balikeun nya ieu rek kita salki cina balik deui ka Malaysia. Mangga. Ngan ieu dikotok, ieu piceunna nya bau. Nya mama Neng, dikotok di mana ieu teh nya? Tapi ieu tong di ieu mah nya tong di kaputan, apaan besi ki rambutan teh katinggalin ka teh. Manya. Meni capek kieu baik sekolah teh. Ujung nyeri tenggorokan. Keusun gitu ieu teh.
Neng. Ih, Jasmine. Nah, kamu guys baik deh. Lain ada kembali mie pedas. Ini udah beli mie pedas. Lain aja si Ica, kamu teh Melina. Iya, sama si Ica. Terus, si Ica mana? Jadi tuh nih si Ica mah. Ih, si Ica ditinggalkan. Meni parahu kamu mah ih, parah pisan. Iya, tuh dia lila si Ica mah. Jadi sama aku teh enggeus we ditinggalkan. Iya, gitu geuning kamu mah ih. Amit. Neng, mana kamu ih? Nyedek balik atuh, nyanggejek naon deui. Aku milu. Dik naon kamu milu ka Neng? Dik minta sangu, manya ngadar mie hunggul tidak disangguan atau tidak seber. Ah, kamu minta sangu teh jeung deungeuna gerak. That's right. Hayu. Iya, maneh mah meni ka era pisan Jasmine meni tuman. Neng, sok we kamu ti heula aku ente nyusul. Nah, ajeng Neng ti heula. Ayah bapak kamu. Era. Ayah minta sangu teh era, kau mah ayah ngali bapak aku era. Hayo atuh. Assalamualaikum. Mana ada gini si bapak Naoge? Aku gini, ngomong atau tadi kamu teh, aku ke dapurnya mengambil dulu sangu buat makan mie. Thank you. Iya, si Jasmine, ke era pisan ini, tuman. Kemananya si Jasmine? Nah, di traktirku Ica teh kalah kan ninggalkun. Di masih Neng gitu. Assalamualaikum. Neng. Itu si Ica sampurkan ih. Ah, menirik naon si Ica ka dieu nya. Rek minta sangu meureut. Sia atuh cai ih mi lada. Assalamualaikum. Neng. Cok atuh Neng samparkeun heula ih mi gandeng ngaganggu aku dahar ih. Heuh atuh Jasmine dah kadenge ku Neng ge. Di tukang meureun si Neng mah. Iya, Ca. Kemana si Icana? Oh. Naon da eueuh si Icana ge Jasmine? Assalamualaikum. Neng. Eta si Ica aya ngageruan deui, sabarkan ih meni naon sih? Ka dieu wae hayang. Mau bere. Ih meni si Ica da. Nanya eueuh, dihareup gitu. Naon Ica? Mana si Ica jeung eueuh deui? Tadi ngageruan dihareup eueuh, terus ayeuna di tukang eueuh. Kumaha sih? Assalamualaikum. Neng. Tah, aya di suara si Ica. Mananya si Neng? Eueuh jiga nama balik ah. Ica, kamu meninggalieurkeun ih. Neng, kamu teh aya geuning. Aya Ica, meni kamu mah aku kahareup, kamu ka tukang, aku kahareup. Tuh leuwih kitu nempi ka Firaun jadi tukang ojek. Apaan Ica teh Neng ngageruan Nengna eueuh jadi Ica teh ka tukang gitu. Dek naon atuh Ica kamu teh ka dieu ih, meni da teu diajakan ku Neng ge. Ini Neng ari kamu lihat Jasmine enggak? Soalnya dia teh ninggalin Ica. Ah iya si Jasmine mah itu di imah keur dahar. Naon gitu? Oh gitu. Neng, naon dia atuh Ica? Ari aku minta sangu bae. Meni ka dia teh kadu marenta dahar. Emang imah aku teh warteg. Neng, aku minta di sangunanya iya sakurang jeung daging hayamnya. Thank you. Kunaon sih jelema teh meni tuman. Jadi bae entong Ica minta sangu min. Ulah. Punten ya, Cak. Astagfirullah, si Neng mau pelit-pelit teuing ka Ica teh. Untung duit Ica loba keneh. Geus Ica mah meuli sanguna ka Hokben we. Ujang Yoshinoya. Neng, keur dahar, Neng. Har, sare geuning. Lah. Eta si Neng sarena kursi, ari geus sare sarena kasur. Har, si Jasmine geuning, panya teh saha? Ya teh geus heubeut aja si Gopi. Ieu deui gablek salaki teh dipangieunkeun teh teh diuyup. Nganaonan.
Ade lagi apa nih? Nah geus euy deui. Abang lupa lah na mancing tapi pancingannya tinggalin. Oh, kadigra. Aya naon, Dek? Ari AA iraha ieu ka Malaysia deui. Kau ini kenapa? Macam ngusir abang pun. Kau tak senang ke abang ada ke rumah? Lain ngusir maknya kasar lagi ngusir tante. Ngan iya, Leila teh yang cuti mau dicarikan ku atasan? Oh, iya. Abang baru kepikir. Heeh, we da sia mamikiran we si Ratna. Ya udahlah. Besok abang pergi ke Malaysia. Hah? Nah, jol isukan inditna ieu teh. Tadi kau suruh abang pergi, tapi aidek pergi jika nu ulah. Macam mana pula kau nih? Kau nak abang tinggal ke rumah ke? Tenang sok irek ini tusukan mana? Lagi tenang juga irek ini. Daripada direbut ku si Ratna, mah iraha deui atuh mama neng boga salaki jiga gojo satoru. Tapi naon? Tak deulah, abang packing sekarang ya. Kunaon cenahnya ari si gojo satoru? Gopi, eta mobil. Ratna bosen deh di rumah terus ngelamar ke pabrik gitu. Tapi jadi apa ya kalau Ratna kerja di pabrik? Supir forklift gitu? Tapi masa supir forklift secantik ini sih? Permisi. Siapa ya bapak? Perkenalkan, saya Walid. Oh iya, Bolehkah abang duduk kat sini? boleh-boleh aja sih. Kok ada Jin Sarimi kesini sih? Boleh ke Walid tahu nama Dinda? Oh, aku mah Ratna. Coba Ratna pejamkan mata dan bayangkan muka Walid. Neon sih? Pejamkan mata saja dan bayangkanlah muka Walid. Bung asin deh kumaha. Kayak Ratna diperkodok, nggak mau. Ratna, Neon sih menigeruan wae deket oge. Legok jelema teh. Ratna sangat istimewa. Ratna pandang muka Walid. Naon sih kamu tadi ngehipnotis Ratna ya? Modus deh kayaknya ini mah. Untuk Ratna pakai kacamata badak. Jiwa Ratna dah lama lah bertaut dengan jiwa Walid. Bertaut naon sih meni SKSD pisan aki-aki teh? Riweuh deh. Colok berapa nona? Sudah lama lah Walid menantikan pertemuan nih. Iya di menijolkan pertemuan segala itu teh. Roma Irama kamu teh? Lain kamu mah Roma Iraha. Ratna, Nona tuh Walid kamu teh menigeruan wae. Yang dipiralkan ku Ratna. Walid nak Ratna boleh? Tak nalah, sosis Walid dah layu. Kalau macam tu, Walid pergi ya Dinda. Kenapa sih aki-aki teh baru juga bertemu sebentar udah mau sama Ratna? Najis loh. Sabi Ratna? Besti nggak tahu deh aki-aki dia tuh suka sama Ratna ini amit pisan gak sih? Mau jodoh mana ya teh Ratna? Masa sih jodoh Ratna aki-aki kayak gitu? Gak banget deh. Permisi Nak Ci. Kok panggil Mak Ci sih? Madam. Iya madam, awan nak bertanya nih sikit. Bertanya apa ya? Madam tengok abah saya tak, dia pakai peci besar terus eyeliner bawah. Dia agak-agak kurus, tapi tak kurus lah, agak-agak macam manusia. Si Walid bukan sih? Lihat sih barusan dari sini. Emang enon ya teh? Macam ni lah madam. Nah jangan manggil madam segala ya teh. Nyonya, macam ni lah nyonya. Tadi tuh abah saya pun pulang dari hospital jiwa. Dia tuh nak minum obat tapi kabur. Jadi dia agak-agak crazy lah. Jadi yang baru santai. Iyalah, orang gila. Dah ya, madam nyonya. Saya nak cari abah saya dulu. Abah. Tuh kan bener Ratna eta mah. Jigana beneran jodoh mana? Soalnya kan sarurogel. Yo. Masa jodoh Ratna orang gila? Gak mau gak suka gelai. Oh udah kan itu. Permisi. Kurang suaranya. Terus gini ngomong. Apa nih? Apaan gue catnya di sama? 2, 3. Dih, si Arna meni pipiluan pisan deh. Sini. 2, 3. Tak lah, menepu. Naon? 2, 3. Ya. Ya. Iya. Coba jadi lagi. Up. 2, 3. 2, 3. Anak si Ratna. Sini atuh. 2, 3. Anak Ratna ini. Lah.